salatullah salamullah. Dipayun ayo urang sanggakeun manjatkeun puja sinareun puji syukur ka Allah anu Maha Ghaffur dengan membacakan tahlil wa tahmid. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Kompak nih, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat liwah salam pamugia dilimpahkan ka junjungan urang Nabi tina sadaya Nabi Rasul tina sadaya Rasul imamna umat panggung umat yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan urang selaku umatna kenging syafaat ya Rasulullah sehingga urang akan dihijikeun jeung Rasulullah dina surgana Allah. Amin ya rabbal alamin. Penghormatan jeung puji syukurna gegeraeun karena waktuna ngan ukur aya 10 menit karena dohorna jam 12 kurang 10 bisa kumaheun lamun ceramah panjang lamun balik di dieu salat dohor doraka mana hayo doraka keneh ninggalkeun salat dohor mentakih ulama ceramahna mual kebel ngan alhamdulillah paling syukur kula lamun dijieun acara kadua paling alhamdulillah karena boga waktu kula saeutik kemenang saeutiknya alhamdulillah karena amplop bangsa didapat ku panitia eta mah sakedeung jeung kebel nama. Adapun gede jeung leutikna ibu kepala eta mah kumaha nasib ngan nasib aing di mana kita leutik gede. Terus ya terus kamana hadirin jamaah maulid rahimakumullah geus ngajadikeun tali paranti tambang kebiasaan atanapi ceuk urang ieu mah tradisi bila mana datang kana bulan Rabiul Awal atanapi ceuk urang ieu mah bulan Mulud maka seluruh umat Islam di belahan dunia hampir ngarayakeun kana ieu kejadian anu sangat mulia. Daya jabi kejadian ieu nyaeta dilahirkeunna junjungan urang yakni Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Brunei Darussalam ngayakeun maulid, di Malaysia ngayakeun maulid, di Jawa Timur ngayakeun maulid, di provinsi Banten hampir seluruh ngayakeun maulid. Berarti eta urang dieu geus mika cinta mika nyaah kasa junjunganna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhasil nu ngaran maulid geus kamasyhur di daerah Cianjur, nu ngaran maulid geus kasohor di depan Bogor, nu ngaran maulid geus terkenal di setiap penjuru terminal, bahkan dina beurang ieu, dina detik ieu, dina menit ieu. Tapi maulid ieu ka Kampung Lampis anu diayakeun di sekolah Min 3 Paneglang. Berarti seluruh dewan guru, seluruh murid Min 3 Paneglang mencintai kepada Rasulullah sallallahu alaihi. Tidak mungkin tercipta suatu acara yang sangat meriah seperti ini hadirin rahimakumullah kalau tanpa didasari dengan rasa cinta. Betul? Sedangkan orang Cigelis bilang kalau cinta sudah melekat tai kebo rasa mantap ayat tai kebo rasa coklat rugi ibu-ibu itu balik rugi. Tah hadirin rahimakumullah, demi terwujudnya rasa cinta alhamdulillah para panitia di setengah sabulan keneh bahkan di pertengahan maulid geus musyawarah jeung ibu kepala musyawarah kumaha musyawarah nek di mana cenah ieu urang ngayakeun maulidna
anak nek di mana kiai nak oh sampaikan cinta-cinta naga kanjeng Rasul sampaikan penceramah nak oke dua alhamdulillah dikumpulkan para wali murid diayakan urang musyawarah jeung ketua komite kudu sabaraha dianggarkeun na ieu budget pikeun maulid kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah cek ibu kepala kumpul kurang dana cenah ieu 20 juta. Alhamdulillah lanjut dikumahakeun cenah ieu anggaran 20 juta lah cenah anu 5 juta urang pake nyewa panggung jeung sound system jeung konsumsi anu sejenna ari eta 15 juta jangan pelopan kiai anu ceramah duaan atur Bu tah hadirin rahimakumullah demi mewujudkan rasa cinta hadirin rahimakumullah geus terbukti ku sakola min bahkan alhamdulillah antusias tadi para adik-adik geus macakeun sholawat anu geus macakeun nyaeta tadi nyaeta asmaul husna demi naon demi mewujudkan rasa cinta ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh hadirin rahimakumullah daripada sekolah-sekolah yang lain maka min adalah sekolah yang paling terdepan. Lamun boga anak bejaan tetangga jeung baraya ulah tama mana di sakolahna kamin kana 3 panelang karena min 3 panelang telah memberikan contoh suri teladan yang baik karena telah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulu dan diayakeun raja diayakeun ngan umur di sakolah min 3 panelang bejaan tetangga baraya kurang sakolah ke anak kami lumayan aing geus kaendor ke sabaraha ieu usaha biasana Sarini sakali endorse dabu biasana Sarini jeung Rafi Ahmad 100 juta per iklan ari kiai moal mahal-mahal samenit 10 juta. Hadirin rahimakumullah alhamdulillah dina berang ieu urang nyata demi ngawujudkeun rasa cinta ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu sinareng bapak-bapak wali murid sangat antusias dina raraga ngawujudkeun rasa cinta. Sedangkan lamun urang ngomong-ngomong rasa cinta hadirin rahimakumullah nu ngaran cinta adalah butuh pengorbanan, nu ngaran cinta adalah butuh pembuktian, nu ngaran cinta adalah butuh perjuangan. Cinta tanpa pengorbanan, cinta tanpa pembuktian, cinta tanpa kejujuran adalah adalah cintanya cinta hoak. Betul? Kumaha cenah ngawujudkeunna? Ngawujudkeun cinta ka Rasulullah teu semudah diucapkan kata bim salabim abrakadabrak. Ngawujudkeun cinta ka Rasulullah teu semudah membalikkan telapak tangan, melainkan perlu proses anu sangat panjang. Di mana proses anu sangat panjang? Tah urang doang kieu bisa mulana keneh geus boga perencanaan. Bahkan alhamdulillah guru min manggil kiai anu sangat profesional, kiai yang sangat ganteng, boga bodi semampai 1 meter tasam dengan julukan dengan lakob Kigope cilik. Go-nya adalah gondrong, P-nya adalah pen. Waduh, eta nyebut pendek make kol-kolah. Make pendek, make kol-kol, pendek. Eta ka kiai ulah nyebut kitu-kitu teh enggo kurang jangkung kitu. Demi ngawujudkeun rasa cinta kumaha urang supaya cinta urang ieu terbukti di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuk urang kembalikan kepada konsep Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Man ahya
ya sunati sasa jelema anu ngahirup-hirup sunah diri kaula pakot ahabani maka eta si jelema geus cinta kana diri kaula teu Kanjeng Rasul sahasa jelema anu geus cinta ka Kanjeng Rasul kana ma'ikil jannah maka eta si jelema bakal babarengan di surgana Allah subhanahu wa ta'ala amin ya robbal alamin. Kumaha cenah haji ngahirup-hirup sholat sunnah eta loba diantarana sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya urang moal kabel ge sholat do memeh dohor aya sunnah naon qabli geus dohor aya sunnah naon badi memeh asar aya sholat sunnah naon bu dan memeh maghrib ya sholat sunnah naon bu geus maghrib ya sholat sunnah naon bu loba sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan alhamdulillah sakola min sebelum masuk pelajaran maka seluruh siswa min 3 Pandeglang diwajibkan sholat duha. Itu adalah bentuk cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang deui urang bu ka tengah-tengah peuting sholat naon bu urang tengah peuting sholat naon sholat sholat tahajud munajat kurang ka Gusti Allah karena kunci sukses seorang manusia adalah rajinlah sholat tengah malam. Kunci sukses daripada anak soleh terus solehah adalah rajin sujud tengah malam. Diamalkan hayang bu anakna soleh hayang pak anakna soleh hayang siap lamun bukura diberi resep ngamalkeun siap bener yuk kurang doakeun mudah-mudahan generasi penerus murid-murid min sadayana jadi jalmi anu soleh terus soleha anu ngabogan ilmu anu barokah anu ngabogan ilmu anu manfaat sehingga sukses bisa memajukan syiar agama dan negaranya amin ya robbal alamin. Aya jabi lamun anak hayang sukses kudu rajin sholat tahajud kedua orang tua munajat ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala diamalkan kurang Rabbi habli minas solihin Rabbi habli minas solihin Rabbi habli minas solihin Rabbi habli minas solihin. Itu adalah resep sebuah supaya anak kurang jadi anak-anak sol. Amalan sahaya Rabbi habli minas solihin amalan Nabi Ibrahim alaihissalam karena Nabi Ibrahim alaihissalam boga julukan Abul Anbiya bapak daripada seluruh para nabi adalah Nabi Ibrahim karena turunan-turunan Nabi Ibrahim hampir rata-rata jadi Nabi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi amalkanlah ke bapak-bapak sering gentah maka dijamah kaulah setiap malam minggu zikir setiap malam Jumat zikir setiap hari Selasa zikir tidak lain dan tidak lepas dari sebuah wiridan karena kaulah hayang anak incuk baik desa Cigelis atau napi masyarakat setempat hayang ngabogan anak-anak anu soleh. Terakhir salismah aku dari beri waktu sabda berisiko sama panitia. Hadirin rahimakumullah, demi mewujudkan rasa cinta kabaginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terutama ya pikeun anak didik kurang kumaha tanamkeunlah kurang rasa cinta kabaginda Rasul dengan mengenal pertama keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, berajin-rajinlah membaca sholat. Alhamdulillah tadi mabuk geus dikumpulkan tadi ku para murid urang nyanyi tanbo nyanyi tentang anak Rasul. Coba ceng neng anak Kanjeng Rasul aya sabaraha sadayana. Ayo ada 7 si pinter. Ayo neng nyanyi jeung kula. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ummu Kulsum, Fatimah. Ibunya bernama Siti Aminah, ayahnya bernama Abdullah. Kakeknya bernama Abdul Muthalib, pamannya
Alhamdulillah. No, hadirin rahimakumullah. Eta teh bentuk rasa cinta ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beda coba lamun di sakola nu segen hadirin rahimakumullah. Lamun sakola sok biasana ya keur zaman kula ya. Keur zaman kula lamun nek balik di sakola naon eta anu dinyanyikeun lain sholawat. Gelang sopaku gelang gelang sirama-rama marilah pulang bersama-sama. Cek kurang mah kurang manfaat. Gelang sepatu gelang, jangan sepatu digelang, dipakai sepatu Mas Armina. Benar. Hadirin rahimakumullah, eta ngabentukeun wujud rasa cinta ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antarana urang yuk lobakeun maca sholawat ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh batur mah hadirin rahimakumullah, kamari kula ceramah didampingi ku hadroh diburieun maca sholawat ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu bunyi hadroh na kieu Bu. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kamana jalan ka kota kaditu kabelah wetan. Kamana anak sekolah kaditu kami 3 pandeglang. Salatullah mullah ala toha salatullah ala yasin. Dong gitu Bu maca sholawat ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi urang demi ngawujudkeun rasa cinta teh lobakeun maca sholawat hadirin rahimakumullah. Nomor anu terakhir demi ngawujudkeun rasa cinta, bangunlah akhlak suri toladan contoh daripada sebuah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan bahwa geus aya tina diri Rasul, geus nyapak tina diri Rasul uswatun hasanah, akhlak suri toladan anu kurang kudu dicontoh selaku umat Rasulullah sallallahu alaihi. Kumaha cenah halak Rasul? Di antarana Kanjeng Rasul mah nyaeta hadirin rahimakumullah geus diabarikeun ku Syekh Ja'far dalam sebuah berjanji. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidul haya'i wa tawadu. Jeung di antara akhlak Rasulullah nyaeta anu sangat banget kaisin ka Gusti Allah. Nu padahal Kanjeng Rasul geus dijamin masuk surga, nu padahal Kanjeng Rasul geus kaboga dosa, nu padahal Kanjeng Rasul teh geus hadirin diraksa ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tapi akhlak Kanjeng Rasul sadidal haya anu sangat isin ka Gusti Allah. Beda jeung umatna eueuh ka isin hadirin rahimakumullah. Akibat eueuh ka isin hadirin rahimakumullah, generasi penerus anak-anak kurang akibat kurang didikana hancur kudu 5F. Hancur generasi penerus ku 5F. F anu pertama nyaeta menghancurkan generasi penerus adalah food. Naon food? Ceng coba bahasa Inggris food naon? Kapan? Adalah makanan hadirin rahimakumullah. Makanan hancur generasi penerus urang ku makanan. Naon makanan loba di antarana anu sok sering ngabawakeun minuman khamr, ekstasi, kokain, bermacam-macam sabu, topi miring, geus bermacam-macam nyata anu ngamabukeun diinumlah ku anak urang. Jadilah akibat anak urang terlena dengan minuman, jadilah geng motor anu meresahkeun nyaeta di zaman ayeun. Nah, akibatlah kurang pendidikan daripada generasi penerus. Betul?
maka alhamdulillah min mahadirin rahimakumullah min alhamdulillah secara kompak alhamdulillah cing mantap deh tadi kemakanan hadirin rahimakumullah ngan sayang 1000 kali sayang di zaman kuari anak kurang eta lebih gengsi lamun geus ngadahar dan cindana lamun anak kurang eta leuwih gagah ngarasa lamun geus ngadahar pizza lamun anak kurang eta ngarasa gagah lamun geus ngadahar hot dog lamun anak orang eta geus gagah lamun ngarasa ngadahar chicken goreng mah chicken eta bogoh daging kotor coba kurang dikedepankan hadirin rahimakumullah makanan-makanan nyeta cek urang teman negeri urang termasuk betah makanan urang comro nan comro ojom dijer tuh misro amis dijer tuh mending eta kurang tak supaya mendunia tak gemblong tak ya Allah gengsi eta lamun geus ngadahar gegetuk itu beda lamun geus ngadahar pizza ya Allah ulah bu tanamkeun tah urang karena generasi penerus neng yo ieu kadaharan anu paling mantap naon gengsot cek urang gitu gaplek itu ngan tapi kuari meta kadaharan aneh-aneh usaha menyebutna panjang disikat aya cilung aci di bulu aya cilok aci di tuh aya baklor martabak telur anu paling ripuh ngabogaan padagang boga singkatan ciduh nam ciduh aci disebut kira-kira telah dagang padagang ciduh payung mahal ripuh mata Inggris kadaharan kalau disingkat-singkat cepulam riut ngadengena itu jamal payut lah ciduh sajen saya mah ciduh didagangkeun Talah hadirin rahimakumullah anu pertama nyata ancur generasi penerus urang ku foods anu kedua hancurlah generasi penerus urang ku fans nan hadirin rahimakumullah boy kalian anak generasi penerus ibu-ibu dina Facebook dia Lesti hari teman nek balikan deui nek naon tadi ya dia salah di penjara deui marah si Lesti paling laju bengus nyieun status Lesti mencari suami tukang macul bermacam-macam kasih si Lesti kepo urusan rumah tangga pak doraka tuh akhlak Rasulullah lain ibu-ibu tang sok kepo karena si Lesti mana jelema ngacong hadirin rahimakumullah jadi demi ngawujudkeun rasa cinta urang Kanjeng Rasul geus dua bae dan sebabna waktuna padahal mah loba keneh nu kahiji nyeta food nu kadua karakter dina cenah fans encan film nya anu ngahancurkeun generasi penerus nya encan finansial anu ngahancurkeun generasi penerus anu terakhir hadirin rahimakumullah yuk demi ngawujudkeun rasa cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Rasul diturunkan ke alam dunia mawa wahyu nyata Al-Quran tanamkan rasa cinta karena Al-Quran yuk urang ramekeun di pasantren di sekolah-sekolah pikeun memaca Al-Quran karena Al-Quran adalah the way of life religion in the Muslim naon eta hartina ulah kita nyaho bahasa naon eta bahasa Inggris ulah mah kuncina diboga hadirin rahimakumullah yuk orang tanamkan cinta Al-Quran di generasi penerus karena alhamdulillah bu sababiahna aya Kanjeng Rasul aya nyeta urang pondok pesantren sababiah Kanjeng Rasul ayana majlis taklim ayana Kanjeng Rasul ayana sakola di mana cenah boga dasar doang kitu karena hadis kursi Allah geus ngajelaskeun laulaka lama khalaqul aflaq
Muhammad moal kaula nyin kana anjeun lamun ieu moal kaula nyin alam dunia jeung pangeusina lamun kaula cek Allah teu nyieun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayana mushola kusebab ieu aya Kanjeng Rasul. Lamun urang cinta ka Kanjeng Rasul mah kudu siap berkor sebab cek badul ulama hadirin rahimakumullah man ampa dirhaman fi maulidi maka nama ampa jabalan min dahabin fisabilillah saha-saha jelema anu ngainfakeun hartana dina maulid Kanjeng Rasul cinta ka Kanjeng Rasul sarua jeung infak masa gunung Uhud saha nu boga masa di gunung Acung. Oh kabeh ge nu boga emas mantage lamun cinta ka Kanjeng Rasul kudu rajin sedekah. Lamun cinta ka Kanjeng Rasul kudu rajin infak siap infak jeung sedekah siap mawujudkeun Kanjeng Rasul siap cinta ka Kanjeng Rasul cinta siap infak jeung sedekah siap benar buktikeun panitia sedekahna ulah make tarus pake sorban nebakeun demi mushola. Lamun cinta ka Kanjeng Rasul asupkeun sedekah ibu-ibu kana sorban kaula jeung mushola min 3 panegrang dimimitian pokola ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin. Terus kita dal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursal. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Terus salawat terus salawat. Sallallahu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Mugi anu sadaqah dipanjangkeun umurna. Mugi anu sadaqah dihasilkeun tina sadaya pamaksudana. Mugi anu sadaqah ya Allah dijaga putra putri anu saleh terus salehah. Ya Allah anugerahkeun anu sadaqah supaya putra anu saleh. Anugerahkeun ya Allah anu sadaqah supaya manfaat ilmu. Anugerahkeun ya Allah anu sadaqah salametkeun dunia jeung akhiratna. Ya Allah anu sadaqah bimbing hatena jiwana ragana ruhna ka jalan tina siratal mustaqim. Ya Allah ya Allah bimbing kami anu sadaqah di jalan Allah. Ya Allah anu sadaqah istiqomah di jalan Allah. Ya Allah anu sadaqah mugia dipasianasi jarakan karomah Madinatul Munawwarah bikeun alasan pendukun Islam anu kalimah. Ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim. Mugia anu sadaqah dihampuran tina samudaya dosana dihampuran tina saben dosa kalpatana istiqomahkeun di jalan Allah aya dihasilkeun tina sadaya pamaksudana. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Hampurakeun dosa jamaah hampurakeun dosa jamaah ya Allah. Berkahkeun kehidupan jamaah ya Allah. Anu tani ya Allah suburkeun makmurkeun tanina ya Allah. Anu arusaha ya Allah singana lagi usahana ya Allah. Bimbing hidupna ya Allah. Segala selamat dunia sinar akhirat ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Hasilkeun segala pamaksudana jamaah sadaya ya Allah ya Rahman ya Rahim. Majukeun isakolat ke 3 paneglang ya Allah. Majukeun isakolat ke 3 paneglang ya Allah. Jadikeun murid-murid anu sakarola di ieu ngajadikeun wasilah ilmu anu barokah. Ngajadikeun wasilah ilmu anu manfaat ya Allah. Tiap guru-guru di sadayana kalayan khasiat kakuatan ketabahan kesabaran ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Guru-guru ini anu kacang pasihan pangkat jabatan sipil pasihan pangkat jabatan. Ya Allah guru-guru ini anu kacang pasihan jadi PNS. Mugia singkira diangkat jadi PNS ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kabulkeun dosa kabulkeun doa kami ya Allah. Kabulkeun doa kami anu lampah dosa ya Allah. Kabulkeun doa kami anu lampah dosa ya Allah. Ijabah tina setiap doa kami ya Allah. Sok sanaos diri kami lamongkot dosa ya Allah. Sok sanaos diri kami lamongkot dosa
waqina adzabannar. Ayo terus kapal ini terus sadayana mugia berkah mugia berkah mugia berkah ya Allah berkahkan ya Allah mugia berkah ya Allah mugia berkah ya Allah berkahkan ya Allah berkahkan di bulan Maulid ya Allah di akhir Maulid ya ijabah ya Allah di akhir Maulid ya Allah di akhir Maulid ya berkahkan ya Allah mugia pengen syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sakitu anu kapihatur ibu bapak sanestu hayat panjang lebar karena waktu anu mepet karena kaula baheula belajar dalam sebuah retorika dakwah kita harus bisa memanage waktu karena ini waktu sudah tidak memungkinkan maka orang ya acara ya berakhir kita langkung ngerti simabling mungkin dihapunten pilih ayat cariosa nata nabi perilaku anu kurang berkenan di jamaah sadaya mugia sadaya natiasa nahampura dosa-dosa simabli Amin. bila mana cenah aya leresna eta teh dongkap nanti hukum-hukum Allah sakitu anu kapihatur wabillahi taufiq wal hidayah wala bikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.